Assalamualaikum kaum dangu sadaya, sampurasun. Wilujeng sumping dina tutorial ngadamel video pengajaran carita pondok. Sate acan dikawitan, simkuring haturkeun nuhun ka kersana Dr. Yayat Sudariat M. Hum salaku dosen pangampu mata kuliah Teknologi Digital dina pangajaran basa. Teu hilap oge ka jurusan Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Simkuring separa kanca di kelompok 5 kelas 7B baris ngadugikeun lengkah-lengkah ngadamel video pengajaran carita pondok dina aplikasi Canva. Luyu jeung ka IKD SMP kelas 8 ngeunaan materi carita pondok anu kompetensi dasarna miboga tujuan pikeun ngaidentifikasi sareng analisis unsur intrinsik, fungsi sosial, jeung aspek kabasaan. Ieu tutorial ditujukeun pikeun guru sangkan tiasa ngadamel video pengajaran anu tiasa ngirut minat diajar siswa. Lengkah kahiji anu kedah dilakukeun nyaeta urang kedah ngainstall aplikasi Canva di Google Play Store. Lengkah anu kadua, sign ngagunakeun akun anu tos aya atawa ngadamel akun anyar pikeun akses ke aplikasi. Lengkah anu katilu, buka aplikasi Canva. Dina aplikasi Canva teh aya sababaraha fitur. Contona wae pikeun ngadamel video, poster, slideshow, jeung sajabana. Lengkah anu kaopat, urang kedah nyiapkeun materi carpon luyu jeung ka IKD anu aya. Contona ngeunaan unsur intrinsik dina carita pondok. Lengkah anu kalima, klik fitur pikeun nyieun video. Dina ieu fitur bakal muncul sababaraha template anu bisa digunakeun saluyu jeung kabutuhan. Tuluy klik video anu kahiji. Lengkah anu kagenep, klik template atau background anu dipikaresep pikeun latar video. Urang oge tiasa milih template anu haratis. Lengkah anu katujuh, klik bagian teks. Saupami bade nambahkeun teks dina video. Lengkah anu kadalapan, klik bagian add to heading pikeun nuliskeun materi anu tos disiapkeun. Lengkah anu kasalapan, tuliskeun materi anu bade dipedar, contona ngeunaan unsur intrinsik carpon. Dina fitur teks, aya sababaraha fitur pikeun ngedit tulisan supaya katinggal leuwih alus. Lengkah anu kasapuluh, edit tulisan saluyu jeung karesep sewang-sewangan. Tuluy tiasa langsung diedit supados katinggal marenah. Lengkah ka-11, klik upload dina aplikasi Canva, pikeun nambahan gambar, video, atawa sora. Lengkah ka-12, klik elemen pikeun ngedekor video. Eusina nyaeta gambar-gambar anu bisa ngirut sarta bisa nambahan kesan alus dina video. Tuluy bisa langsung klik animasi, pikeun nambahan gerak kana elemen anu dipilih tadi.
Langkah ke-13, klik ikon waktu, pikeun ngatur durasi lilana video. Langkah ke-14, klik upload pikeun nambahan suara dina video. Bisa suara pikeun ngajelaskeun materi atawa suara pikeun background. Langkah ke-15, klik tanda tambah, pikeun nambahan slide dina video. Langkah ke-16, klik download nalika video anu dijieun geus saluyu. Video anu atos di-download tiasa di-upload kana YouTube atau di-share kana grup kelas pikeun bahan pangajaran. Dupina, mung sakitu tutorial ngadamel video pangajaran ngagunakeun aplikasi Canva. Mugia ieu tutorial tiasa nambihan pangaweruh pikeun sadayana dina ngagunakeun aplikasi Canva. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih nasir kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.